aya paribasa kolot kacai jadi salewi kadarat jadi salogak kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat eta mah paribasa kolot ngomong gitu mah ari harti nu sabenerna mah kieu ieu eta kacai jadi salewi kadarat jadi salogak lamun neng tengah peuting ngarasa nyeri sing kade ulah ngagoak gitu maksudna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa likulli amrin miftah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah bismillahirrahmanirrahim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala al ulama fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh. Ngeunaheun teu nya ieu kadang-kadang jeung henteu mah sanajan teu bisaeun geh gitu. Al mukarramun para alimil ulama wal asatidil kiram sadayana para kiai para sepuh anu ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun. Bil khusus al mukarram abi guru urang sadaya selaku pimpinan pondok pesantren Uswatun Hasanah. Guru urang al mukarram al ustad Sobri sareng para kasepuhan anu sanesna urang daroakeun mugia sadaya guru-guru urang selalu Allah berikan kesehatan lahir batin diparanjangkeun yuswa anu barokah. Pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat terutami pisan Sohibul Bait Bapak Haji Nanang sekeluargi berikut kedua mempelai saderek Opan sareng Neng Ratu. Urang daroakeun mudah-mudahan atuh ieu Sohibul Hajat ku Allah dipaparin kesehatan lahir batin dipanjangkeun umur. Kedua mempelai muga-muga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah panjang jodoh terutama ieu panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Ulah diengkang kedei opannya meninggara boga anak pang dewasa boga anak mah aya paribasa kolot kacai jadi salewi kadarat jadi salogak
kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Eta mah paribasa kolot ngomong gitu mah. Ari harti nu sabenerna mah kieu ieu eta. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Lamun neng tengah peuting ngarasa nyeri, sing kade ulah ngagoak gitu maksudna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah ieu mah ngahibur we kaca derek opannya. Alhamdulillah wargi urang dulur urang sadarek opan anu kamari atos akad nikah. Tah ieu di antarana undang-undang Allah teh pertikahan. Para hadirin, pasti setiap perintahan Allah ngandung hikmah. Geus ieu pertikahan teh teu sembarangan. Ayat di kampung kurna ketika Nabiullah Adam nikah kapungkur sareng Sayyidatina Hawa ditikahkeun ku Gusti Allah di surga. Begitu Allah ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam, didamel Kangjeng Nabiullah Adam tina 60 warna tanah, tina 60 warna cai. Begitu didamel Kangjeng Nabiullah Adam, Allah ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam secara rupa sekaligus. Innallaha ta'ala khalaqa Adama ala surati. Allah ngadamel Nabiullah Adam teh secara rupa sekaligus Kangjeng Nabiullah Adam. Ai urang mah make proses. Iyalah make pertikahan. Begitu para hadirin Kangjeng Nabiullah Adam jalan-jalan di surga ngahulang kesepian. Akhirna Gusti Allah nyarekeun deui ka Nabi Adam didamel tina tulang rusuk paling kiri Nabiullah Adam ibunda Sayyidatuna Hawa. Geus ieu awewe mah dijieuna tina tulang. Ari tulang telok lempeng rata-rata barareng. Geus rata-rata ieu nu ngajak bengkok mah biasana awe tah. Ngan ieu kumaha carana ngalempengkeun tulang supaya lempeng ieu tulang nu bengkok ulah sakaligus. Kudu lalaonan sebab tulang margas. Bisi potong. Kitu deui neuk ngabina rumah tangga teh ajang opan. Lalaunan kenalkeun heula ieu ituna, rapikeun heula kos kumaha ieu hayangna teh kumaha. Tah, akhirna didamel Siti Hawa. Begitu didamel dihudangkeun deui Nabiullah Adam. Begitu dihudangkeun Nabiullah Adam kaget. Nabiullah Adam digigireun manggi awewe meuni geulis. Aku gelis. Masya Allah Gusti anu agung kupohara eta gelisna Siti Hawa. Kan manusia dibere akal, dibere syahwat ku Allah. Condong Nabiullah Adam bogoh ka Siti Hawa. Cek Nabi Adam, "Neng, ari neng saha? Abdi Hawa." "Ari kakak saha?" "Atuh kula Adam." "Atuh neng ka dia." Cek Siti Hawa, "Atuh kakak bae ka dia." "Atuh siapa takut?" Cek Nabi Adam. Diteangkeun ku Nabi Adam, tamantak di mamana ge anu sok nganjang mah lalaki ka awew. Kitu. Ai kuari mah tibalik. Pan ari baheula mah eta kotok sieun ka careuh. Ari kuari mah ieu careuh jeung kotok sok musyawarah di parapatan. Ya Allah, wal hadri. Tuh, begitu ka dia cek Siti Hawa. Diteangkeun ku Nabi Adam. Rek dirangkul, jageulis ieu. Cek malaikat Jibril, "Stop."
Anan malaikat engke heula dam kudu halal kudu nikah Nabi Allah Adam para hadirin wal hadirat jeung saha jeung Siti Hawa kalayan emas kawina maca sholawat ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad dam cek Gusti Allah baca ya sholawat emas kawina cek sawareh ulama baca dam ieu sholawat 500 kali satu napas Nabi Allah Adam tekuaten ngan kuat 300 kali nu 200 kali deui mah dihutang mantak wajar mun aya emas kawin dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam geus ieu awewe neng geulis balager mun bisa mah ieu emas kawin salawat bae ja emas keur mahal kuari mah aya ge nu rada murah de Mas Pardi Mas Bejo eta mah 80 kilo segala emas nu eta mah geus mun bisa mah ieu emas kawinna teh awe ulah kedelaga lah mun bisa mah sholawat bae akur pemuda kahayangna kumaha mah teu gablek duit ieu asa dipangmeunang gentungtungna ieu tuh Masya Allah baca dam 500 kali tekuatin pala hadirin Kangjeng Nabi Allah Adam ngan kuat 300 kali nu 200 kali dihutang Masya Allah geus ieu pertikahan teh ya geus aya ti dituna ti saha ti zaman Kangjeng Nabi Allah Adam minas syariatil qadimah ti kawit Kangjeng Nabi Allah Adam alaihis salam nah iya tah ieu pertikahan pasti ngandung hikmah jeung rahasia tak ieu be di antarana ieu paedah-paedah nikah rek dicaritakeun ku kuring aya tujuan nikah aya paedah nikah sami jeung tujuanana pala hadirin sadaya aya apatun nikah pancabahyana nikah aya setiap senang setiap bunga pasti aya susah setiap susah pasti aya bunga moal kumpulnya susahnya bunga moal setiap bunga susah nu eueuh setiap susah bunga anu eueuh gitu tah sabab ieu ilmu harta banda jabatan teu dibikeun ku Allah ka manusia kabeh ilmu teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah ka jelema sok ayeuna ulah jauh-jauh ilmu umum be ilmu kedokteran kan dibagi ku Allah ieu mah dokter jantung teu bisaeun ngubaran budug mah ih sok geura ieu dokter kulit teu bisaeun eta dokter kulit ngubaran mata mah spesial kulit ieu dokter mata teu bisaeun ngubaran jajengkoleun mah tuh geus ilmu geus teu dibikeun kabeh ku Allah di kiai kitu deui ieu mah hebat ilmu fikihna ilmu tauhid nu kurang ilmu tauhidna gagah ilmu tafsir nu kurang ilmu tafsir nu hebat ilmu balagoh nu kurang balagoh nahuna gagah ilmu sorof anu kurang sorof balagoh na hebat ilmu bade anu kurang jadi dibagi ku Gusti Allah anu nyandang seluruh manusia anu paling sampurna sadunya hanya junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad geus ilmu teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah ka jelema dua jabatan teu dibikeun kabeh ku Allah itu mah bupati ieu mah camat itu mah gubernur ieu mah bupati moal nya gubernurnya bupati ieu mah abri itu mah polisi moalnya abrinya polisi jabatan teu dibikeun kabeh leres gitu dunia ge sarua teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah si itu mah imana 3 tingkat kahiji kotok kadua manehna ka 3 beurit si ieu mah imana ngan 2 tingkat si ieu mah ngan 1 tingkat si ieu mah make kenteng si itu mah make seng si itu mah imana sekian meter si ieu mah sekian meter si itu mah sawana 200 kotak si ieu mah 100 kotak ciri dunia teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia
Naon tujuan anak? Diundak usuk ku Gusti Allah supaya jadi abdan syakura, hamba nu pandai bersyukur ka Gusti. Geus nu paling ngeunaheun mah jelema mah tukang syukur. Geus. Aing ngaran syukur naon? Hartina syukur supaya geura ka harti ngobrol jeung kolot nu luhur balalet otakna. Kuari ingat engke poho. Engke poho kuari teu inget. Itu aku reuta mah kabeh burungnya pohonya teu inget ieu. Tah. Hartina syukur teh intina ye. Intina syukur mah daek ibadah. Contoh, urang boga ilmu ti saha? Ti Allah. Nu merena. Atuh geura ka Allah keun deui, ajak masyarakat sing ikhlas ngajakna. Ulah boga tujuanna naon? Abdi mah teu gaduh ilmu, bogana naon? Dunia. Dunia saha nu mere? Allah. Mangpengker boga dunia, geura ka Allah keun deui. Bisi kaburu dicabut kanikmatan ti Gusti Allah. Aya musola, perhatikan, aya nu dibongkar masjid, sumbang sakamampu urang. Ada yatim piatu atuh ku urang dibere. Perhatikan yatim piatu, terutama indungna nu masih ngora. Kunaon ibu sosorian? Atuhnya. Tah, abdi mah teu dititipan dunia, dititipan ke jabatan, mengpengker ngajabat, geura kembalikan ke Allah. Loba perjuangan dina jabatan nu nyababkeun manusia asup ka surga. Sebab jabatan alat pancing pikeun nyokot kariduan Allah. Mungpung keur ngajabat, ketika batur minta tulung, urusan kamaslahatan tulungan, mengpeung keur ngajab. Teu saeutik pajabat pamarentah anu asup ka surga gara-gara jabatanana. Jauh nu nganggur. Kula mah cenah ilmu teu boga, ilmu naon ngaranna ieu? Ilmu naon ngaranna? Batu bantar. Cek urang batu bantar kiai abdi mah ilmu teu gablek, dunia teu boga, jabatan teu RT acan. Laju mamang bogana naon tuh? Bodoh. Oh, ulah leutik hate. Bodoh alat pancing pikeun nyokot kariduan Allah. Cek Allah wasilah ieu sia bodoh kudu daek tatanya kanu pinter. Tatanya nanu bodoh kanu pinter itu semata-mata keur nyokot kariduan Gusti. Anu nganggur. Syukuran menu aya, nu penting awak jag-jag. Alhamdulillah. Gedeng deui bulan Ramadan. Pan asana kamari keneh bulan Ramadan ciri urang betah hirup di alam dunia. Gedeng deui Ramadan hanya ukur 14 poe deui muga-muga kabehan panjang umur urang. Panggih jeung bulan Ramadan. Amin. Eusi ta bulan Ramadan sabab minangka Ramadan tamu ibaratna. Urang pribumi. Sapoe deui ka Ramadan, Ramadan gogorowokan. Ngan caronge urang teu kadenge. Kieu gogorowokana. Hei, urang Gunung Cangri, urang Batu Banter nu dadegeul, cek Ramadan tadi cepula. Rumah satan teu urang degeul. Hai, rumah satan teu. Haji Jamaludin ge degeul keneh. Hei, urang Batu Banter anu dadegeul. Woi. Umat anu dadegeul. Cek Ramadan, aing datang. Geura sambut aing ku daria. Lamun daria nyambutna bener-bener aing bakal betah cek Ramadan. Lamun nyambutna bener. Tapi lamun nyambutna cuek bae, maka aing ge moal betah. Sabab semah betah jeung henteuna. Di hiji imah kumaha nu boga imahna. Lamun nu boga imah someah tamu bakal bet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nu ti mana? He, pugu kula ti ditu ti Labuan. Oh iya, rompokna ka Sarman. Muhun. Ai teteh sa, kula pamajikanna Sarmana. Oh. Ai kakak buku Sarmin. Oh. Iya sa, pamajikan kula Sarminah cenah. Ai kakak buku ieu babaturan Sarman ieu baheula di Kobong. Eta Sarman katalah ku kiai camong ieu caming. Oh, aya ka Sarmana? Aya.
mangga kalebet calik bade ngopi bade ngeteh bade naon malah cai herang bae jaya nage cai herang doang ya di dia nage contoh iya terus ya Masya Allah gerak atuh anakna dititah nyokot kue ya Allah Rabbana Karim ceng bapak teh tuh keur dipipir deuleu keur melak cau geran aya tamu gitu teh Pak aya tamu di mana di Labuan oh balik bapak mandi bersih mah saya mah cenah kayak kasarman cenah baturan bapak oh bener ya Allah baheula mondok ya Allah di ditu di Paneglang iya caming itu camong masalah panggih mong Ming jeung CS iya cager alhamdulillah Masya Allah 42 tahun karek panggih ya Allah cenah dia maju tiba heula aja goreng bae wah cenah mah bakat dia cenah Masya Allah laju anak sabaraha pukul 13 boh ngilunya ya itu aja loh ada mobil osmak dibur bener retem cenah alamatan tuyul bae cenah laju cenah mong laju anak sabaraha aing 16 lebih loba horeng sarman mah Masya Allah Robbana ngobrol ulah balik mah ngaliwat tenang Pak pokoknya naon bae geus beuh ieu bapak atuh ieu sarman aduh jeung bapak CS lauk emas kiai beak cenah kami duaan nya ngaco kade itu cacan ta eta urang teh someah nu boga imah nek nanya betah teu betah tapi lamun nu boga imana judes nyakor nyajud Assalamualaikum waalaikumsalam saha abdi nek saha ieu imana kasarman heeh aya teu eueuh ka mana teu nyaho ari balikna tahun hareup ya Allah boro-boro ku mere cai nita asup ge henteu eta betah tante hah moal eta ge Ramadan kitu cek Ramadan aing geura sambut ieu rahmat Allah ku aing dibawa cek Ramadan pikeun daria umat Muhammad lamun bulan biasa rahmat Allah ipala hadirin ijabah ngadoa ka Gusti Allah pangampura Allah waktu tertentu tapi ieu aing datang cek Ramadan rahmat Allah melompong 24 jam maghfirah Allah tiap detik diturunkan hayang naon geura menta kege diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh geus ieu bulan Ramadan ulah dilalawarakeun tarawehna ulah petol maca Qur'ana sing rada daek aya eueuh ya kira-kira ya Abi Haji ya urang Gunung Cangri atawa urang Batu Banter kieu ya Ustaz Sobri ya 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 Allah Gusti sakadeng di Ramadan ya Allah panjangkeun umur abdi ya Allah jebarkeun milik abdi ya Allah Gusti sahatkeun badan abdi ya Allah Ramadan ieu mah abdi hayang tamat Quran gampang cara batur 3 kali 4 kali abdi mah hayang-hayang sakali hatam Quran ya Allah hayang amat maca salawat 100.000 ya Allah Ramadan ieu hayang amat maca istighfar 200.000 ya Allah Gusti aya nu kitu aya eueuh atuh pastilah potongan banget kieu mah min sakadeng dia puasanya cenah anah dia aju dia anak dagang naon anak dagang seblak aing mah dia anak dagang naon dimsum teh naon eta nu keur itu jakadaran kuari malah lieur kula ngabandunganana dia anak dagang naon aing dagang anu nu dipasinikeun dagang nu dibasikeun cocok podol bae cocok podol nu dipasinikeun ya kuari ibu-ibu Pak maaf pamajikan kulang ngilu tuh kabeh pamajikan pulang ngilu teteh kulang ngilu adik kulang ngilu kabeh jajeng opan eta geus asa-asa Masya Allah ngilu kabeh tadi istirahat lah di Abi Haji di ditu kula mah tadi di Malingping tanya ge ibu-ibu eta kuari geus marali baju
nya loba nu enggeus. Coba baju bae penuh dipikirkeun. Atuh kami mah lalaki sabodo amat. Mata ke kula mah eta lamun lebaran teh kula mah gampang bae lalaki mah. Berboga akal, make kaos kula mah cangtek. Mun bada salat sunah ngiplik nyekel hihid. Kunaon cenah baji? Hareudang, baru itu meuli baju pan. Kaos doang anyar. Tapi awewe. Ampun. Makana ieu bulan Ramadan teh bulan penuh banyak ampunan. Ampun pemajikan can meuli baju. Ampun anak can meuli baju. Aduh, Masya Allah. Iya bulan Ramadan. Hadirin, ya Allah cenah ge dosana diham pura laju eta urang cenah ge Pak di bulan Ramadan kudu kabita dengekeun ya kabita kieu ya harem jadah doang. Ganjaran sunnah dibalas ku Allah ganjaran fardu. Ganjaran fardu dilipat gandakeun ku Allah 70 kali lip. Ya Allah Rabbana Karim. Piraku teu kabita. Laju naon cenah burung kiai nu bisa. Mamang bisa teh deuk maca maca kulu. Jawab. Enggeus maca bae kulu, ulah eureun ngegur bae kulu. Bisa teh maca selawat. Baca nu pendek. Lamun urang maca kulu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dibaca sakur-sakur. Wali anu sadunya nu tukang maca Quran hadir ka hareupeun urang. Nu tukang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tasbihna mutar. Sadunya wali nu tukang maca sholawat hadir ka hareupeun urang. Coba eta ruhna halala hadir. Mantek ulah dilalawarakeun bulan laju taraweh, dengekeun tarawehna ulah kancang-kancang. Sedang baik atuh gajang teuing ulah atuh boyor teuing ulah deui panu diburi hayang modal hayang kiih batur atuh ulah boyor-boyor di teuing atuh tekana boyor teuing kula ge lanjung atuh gajang teuing ulah kuat balik tarawih arencok ieu jelema sedang baik Allahu Akbar geura atur saha Bilal saha imamna lamun lemur urang bisa aya 3 ustad bagi ku urang capek teh imaman tarawih. Pajana meureun teu capek imaman tarawih. Ai. Sedang bae. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aran di dinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Aran dina mustaqim ulah dina sirat. Jadi di mah teu pantes eureun di dinya. Lain dina lebahna. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang bae. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lamun deuk sakali teu nanaon ngan lalaunan macana subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atuh mending kena sakali dumuk tapi narapi tumaninana supaya ka bawah. Sedang baik dimulai salat isya misalkan 7:30 beres taraweh jam 8 lewat 1/4 sedang 45 menit aki-aki moal ongkek imam atuh gancang teuing ulah boyor teuing atuh ulah bisa diketik di kutiburi imamna. Imaman tarawih bisa kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pemuda diuk. Angkot ngetem di picung. Komo opan panganten. Aing kesel. Mana boga hanca pan mahenam. Aduh, isuk beuting teu tarawih deui, jahannak. Waladdallin cek pemuda angel geus moal beres tuh
gancang teuing ulah kok imam bismillahirrahmanirrahim amin Allah akbar sami Allah akbar Allah akbar sami Allah akbar Allah akbar pamuda kuat jajal aki-aki kot ngoser batur balik taraweh urulu utuh keluar kabeh bakunaon aing mabok taraweh bangsa ieu imam cenah tuh panteu beres lah biasa nya sedang nah kitab Itqon maqam ta Itqon fi ulumil Quran lamun aya imam taraweh cenah ge ke eta gancang teuing tuh katuturkeun ku masyarakat eta cenah ge aparat RT lurah wajib ditewak ta imam atuh kumaha atuh nyai kudu cang-cang ge hade bae imam kieu ceuk urang kalau teh jadi awas ulah kitu iya pan penumpang diburi pan macam-macam anu encok anu rematik yo dihajar ngebut gitu nah kemana doang balap jeung anjing edan ieu nya tuh awas ya bulan Ramadan ya ngasih masa kalian bebinya sanajan wal matul arus jak urang sakedap di bulan Ramadan gitu leres teu nya nu harada ya nek bulan Ramadan nya ya eta cenah ge ngalamun abege ngalamun kieu be ngalamun naumus shaim ibadatun heesna jalma anu puasa mah ibad munasabah urang gunung cangri jeung urang batu banter malolor bae bener sih tapi bagusan hees tibatan nyaring ngomongkeun batur mending molor mantak eta mun bisa mah bu nya lamun bulan Ramadan ka pasar tak ka mana bae teteh ieuna diburangketina ieu make beubeur supaya ngomongkeun batur sabab naon atuh beak eta amalia geus ti beurangna nempo Quran teu bisa cenah kiai kula mamacana polototan bae meunang ganjaran kebet-kebetkeun me kieu sapoe 30 kebet kieu deui kieu deui meunang ganjaran menang sabab aya opat benda ditingali hukumna ibadah hiji an-nadru ilal Quran ibadah nempo kana Quran hukumna ibad nempo doang ari bisa mah baca gitu euy teu bisa cenah Quran naon nu bisa tadi teh bisa na bismillah baca bismillah bisa na kulhu baca kul cenah kitu naumus shaim ibadatun wasum tuhu tasbihun ngahulengna jalma nu keur puasa mah sarua jeung maca tas ngahuleng bae kieu cek pamajikan aku nanti bapak dia cenah ngahuleng bae doang kotok leusung bae doang kotok kuteteh lah kotok gering henteu cenah nguleng bae kieu orang tos dicare kanan mantak ya ibu-ibu wayahna ari eta kasalaki ulah carekana ulah rosa teuing lamun ibu nyarekanan kasalaki rosa teuing engke salaki ibu doang kotok gering doang kotok kutetelo palanga polongo begila anga ongo tepuguh doang ada kotok ada gelap tengah poe teh ya awas mantak iya pamajikan teh ya kudu jadi pamajikan pendingin ulah jadi pamajikan bensin mudah-mudahan iya istri jang opan ya istri a opan ya neng ratunya neng sing jadi pendamping waduh istri pendingin bukan jadi istri bensin ngaduruk ke salaki ulah contoh salaki durder pasea jeung saha jangan dijelema ieu tak tepak ku pamajikan ulah pak ulah dilawan menang ge teu sohot neukna antepkeun lamun dilawan urang sarua edana geus neuk naon ulah atuh kumaha cenah ajak kesel mah entong eta piribu teu neuk naon tuh diparepes ku pamajikan eta pan ngeunaheun adem ka salaki akur teu pak ieu mah lain pamajikan nah cenah kumaneh paseanya oh laju kuman tadi lawan tah cenah izin ngaraba kanjut kunaon doang dia laki lawan bil perlu jeung kami turun eta pamajikan bensin eta nu kitu ngadurukan salaki ulah nya neng nya
Justru ya di bulan puasa. Ya di bulan puasa ya. Tah salakit ya kudang Pak taraweh wayana ka masjid, urang ieu geus kol, beduga belekais, tereh malalod. Taraweh ulah sampai tinggalin, masya Allah. Tapi aya di Batu Bantar di Gunung Cangri mah boh insya Allah tuh orang di maka sohor di baheula nangge nya urusan taraweh mah kitu kabeh ngaredul. Ibu-ibu taraweh di mana ibu-ibu osokna orang dia mah di musola apa di majelis? Taraweh nu bener tarawehna ulah sok lalagaan. Kadang-kadang eta ibu-ibu kuari mah lagi aneh neuk taraweh barang hakan teu harti kula mah. Nu hade tarawehna nu bener tarawehna tah geus bulan puasa mah ibarat tamu ketika teh bulan puasa teh sapoe di kelebaran kumaha cek Ramadan sapoe di kelebaran gugurowokan di Ramadan. Hei umat Muhammad selamat tinggal pitutan pileleyan paturai patepang aing tebetah cicing di dia sabab sia narima aing cuek cek Ramadan aing diantepkeun dia taraweh ngan 3 poe cek Ramadan dia maca sholawat bebenangan saeutik dia maca istighfar bebenangan saeutik boro-boro ku maca Quran aing teu betah cek Ramadan. Lamun dia panjang umur bakal panggih di jeung aing, lamun dia pendek umur tunggu penyesalan. Masya Allah sakitu eta Ramadan deung. Masya Allah. Euy. Terus kok mah aya jang opan mah panganten anyar ieu nya. Beuh panganten anyar apa ngeuneuh-ngeunaheuna euy. Masak teu nyaho ambe dahar. Ai panganten anyar keneh mah adi ipar ngahomrat. Dulur ipar ngahomrat. Tetangga ngahomrat. Bager keneh panganten anyar euy. Nyebutan ge AA II datan. Gitu. Panganten anyar mah kumaha nya? Masyaallah. Kabehan pernah ngarasakeun ieu nu geus mah gitu. Masya Allah pan indah nu aya panganten anyar ngobrol masuk kamar sarareungit panganten baru ya pan iya mam opan panganten baru ngah geus eta ngabuang mudop ileh eta panganten baru eta abaji eta baru mudop ngah mabni sukun mahajan mudop ileh baru ngah aib urang mah ieu panganten bari eta ge sarua ngabuang mudop ileh bari mudop ngung mabni sukun mahajan mudop ileh bari ngung urang mah dala panganten anyar mah nek puasa kieu atuh teu bingung jadi jamin keneh ku kolot tidur di ditu bener tak jajal urang waduh masuk kamar panganten baru sengit masuk kamar dala panganten baru seng kembang melati asup beh ka kamar panganten baru tut hieng bau balsem sak bau seureum budak heuh tah makana ya yang nikah teh ngabogan paedah ya urang bahas bae saeutik nya jam sabaraha ieu jam 3 naon nabi jam 1 deui laulah imah atuh ngahibur opan be jarang ngahibur ka Haji Nanang masyaallah kuduna mah penting laju kulana jadwalna ka ditu ka parwe laju pageujeut ka ditu gituun ka haji kebe lah tuh sunatan incu tak embung cenah buh kula kuat bisa hees cek Haji Nanang beuh barang ngadenge cenah dibatalkeun gitu ku abdi kula tuh bisa hees kunang kitu ka haja tuh bareungit cenah geus ieu bae ngabahas ieu panganten mah ya fawaidun nikahi ghadul basari tahsinu farjin waroja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh kudu nama ibu ge mun nimang anak ku sholawat ku sairan gitunya kudu nama gitu ta nimang anak teh ya
kadenge pan solawatan rep anak nahes nur kangjeng rasul asup kana hate anak urang gitu asok nimang anak solawat ya mana nimang anak nang ulung teuing nang elang teuing nang bintang teuing ari aceng alakasa bapak hideng emak hideng kumaneh meuni geuneuk la ilaha illallah atuh mun teu ngalakasa kumaneh hideng pamajikan geuneuk ieu nya aya di denu hideng lah orang dia malain hideng ya kan kurang putih doang ya lah teuing teh syukuran bae salaki cenah urang hideng wios nu penting mah hatena bersih ibadahna raj oh jang naon nu putih ge deugel mah mun kene nu hideng rajin dodol garut ke langit ari hideng mah je benar betul apa tidak atunya salaki ibu cenah hideng leus teuing syukuran bae nuhun Gusti abdi mah kuari boga salaki hideng alhamdulillah kinaeun boga salaki hideng mah angel keblok letak nanglek 2 cm kuat teu kanyahoan hideng ieu masyaallah laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyaho kulit hideng make baju beuni beureum atuh doang cangkang tangkil cenah kontras Masya Allah baik kamari ki ngariung cenah kanu ka haji ka haji nanang cokot berkat 13 teu kanyahoan jah hideng ieu bau aku hideng terus pawa idun nikahi wallahu alam barodi ari pirang-pirang faedah nikah cek ulama hiji godul basor ngajaga maksiat mata ieu biang keladina urang timbul sawat gara-gara neuleuh hayang imah gedong gara-gara neuleuh benar hayang ganti mobil gara-gara neuleuh hayang baju potongan ge gara-gara neuleuh dina TikTok eta TikTok singketan tai pitik jeung tai kotok coba eta gara-gara neuleuh coba kadang-kadang kata pamajikan pak kudu mikir hirup mah dala tuh batur dala ih cerita lagi nak tukar dala ku aing teu buta teu naon dala tuh batur mata tangga kawin garak 2 tahun yang mana 2 tingkat masya Allah warung meuni gede motor 3 la ilallah aing mah ti baheula sakikina bae nek naon ngabanding-banding dunia batur eta nu kitu teu daek jadi abdan sakura sakieu ge mama alhamdulillah pak boga salaki bapa masya Allah leus teuing batur mah gajina ratusan juta ge tapi mama mah senang hate boga salaki bapa unggal poe panggih bae jeung bapa oh jaga we tukang bas berangkat isuk balik sore panggih mata ge anak kuat ke-12 ja panggih dipanggih deui atuh itu mah tulah nu beunghar teh atuh mah nama anak nangan 3 jadi jauh ya gawena jarang balik pan ari mah ku sering mah gok deui tu jios deui pan tungtung eta alhamdulillah mama atuh sakieu imah teu kabocoran aya kamar 2 kamar kahiji cenah urang kamar kadua anak 18 kok ditumpuk alabatan lauk bandeng bae atuh syukuran jangan geunah eta jadi jelema tukang syukur mah benar nya Masya Allah Rabbana Karim ya geus ieu mata horeng biang keladi timbul perzinahan gara-gara neuleuh timbul syahwat timbul segala hayang anu dala jelema buta moal boga hayang sok nu buta woi deuleuh imah meni bagus jak goreng teh teu kadeuleuh ieu woi bikang meni geulis lah da sabaja atuh teu kadeuleuh jeung tuh geus ieu mata teh horeng biang mantak ya dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut eta gara-gara neuleuh ih atuh gara-gara neuleuh hayangan gara-gara neul tah mantak ieu opan kuari mah opan geus gaduh istri ieu pan pannya Masya Allah
Bo, Masya Allah pan kuari mah opan asal neule di jalan Nurada herang lah herangan pemajikan aing kudu kitu kuduna Bo, pemajikan aing teh apa kana baiti jannati rumahku ialah surgaku poponira tuh nyangga tujuan nikah hiji ngaraksa maksiat nu kadua ngaraksa parji makana cek keterangan wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah halalkeun parji anjeun make kalimah Allah nyatana nik enggak kamari beres akad nikahna be sakali tokcer sadar langsung alhamdulillah kamari atos ja kuring ngiringan ngahadiran Masya Allah tah nikahna teh kamari atos bo geus eta teh ngajaga parji urang tah melalui pertikahan jadi halal kuari mah geus ieu ibarat motor teh mah opan ieu mun motor teh mah geus komplit aya SIM aya STNK aya BPKB nya naon SIM surat izin marende mau dicurigai eta lantaran geus aya SIM STNK na aya naon STNK surat tanda nurunkeun kokolor bebas BPKB nage aya naon BPKB bukti pengendara kendaraan berbulu kuari mah pan geus boga motor buluan kuari mah bebas pulsa mantak lamun awewe lamun geus dibeli ku urang halal make kalimat nikah ngaranna kumaha kitu nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum nisaukum ari pamajikan anjeun ari awewe anjeun harsul lakum eta teh ibarat sawah anjeun fa'tu harthakum pek ku anjeun eta sawah geura pacul ari macul sawah mah atuh kumaha nu boga na bae bebas ieu aturan macul mah cenah kula mah maculna cek opan teh dek ngeureuyeuh bae teh handap heula atuh mangga cenah mah maculna teh dek tiluh heula bae ngarayap jobal nu berjal berenjil diratakeun atuh mangga cenah imam maculna langsung ke tengah bae monggo cenah imam maculna dek tiburi mangga itu sieun ka pacul mah bebas halal Masya Allah mata gerak rawin nugus mampu mahnya tuh Masya Allah berata tujuan nikah faedah nikah gitu ngaraksa zina mata ngarasa parji kadituna hayang ngabogaan katurunan anu saroleh tur saroleh amin nah opan nu lobanya anak mun bisa mah 17 gitu ngeunaan boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu jangkung bae kena lawang ben notong nahan bukan loba mah nu pendek bae aya dipoto bete beunang huluna deui aya ku pendek asal dipoto kudu make bangku sia eta mah nu gendut bae aya kena lawang bae melang nu kuru bae aya katiup angin bae labuh ngeunahan bukan loba mah nya tah ieu wasilah anak lob tuh ieu hayang boga katurunan anu sareng tur salehah nya kitu deui nikah teh ngabersihkeun hate tina pemikiran nu teu parugu bener baheula pangahayal anu ayeuna mah geus nikah masyaallah alhamdulillah tinggal ngadoa ka Allah istri abdi sing salehah abdina ge sing saleh ya Allah kitu nya geus jaga dina rumah tangga teu kudu loba ya mere bekal maka opan kumaha rumah tangga sakinah teh kudu loba modalna 2 sabaraha cenah hiji birru 2 maruah birru bener bager maruah berakhlak lamun jelema geus bener bager berakhlak atuh cager ka dituna pedagangkah dia pejabatkah dia petanikah dia ustadkah dia ari maruah birru jeung maruah bener bager berakhlak tuh makana cek Nabi man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang berhubungan satu sama lain membutuhkan awewe butuh lalaki butuh awew
heuy awewe butuh lalak, ibu butuh teh ka lalaki. Berarti bener jujur ya gitu mah. Pak, orang butuh teh ka awewe. Atuh jelas lah. Butuh jasa. Awewe teh masak pinter. Nah naon ge pinter gang mah. Masak pinter. Maling duit salaki pinter deh. Bu. Lamun ibu ndeknya sebaju salaki kodokan helan. Kantong nata bisi aya duit 2000 bebeja pak ampura tadi na kantong aya duit 2500 kumaha dicanda gitu eta jujur kayak isuk penting isuk kendainya aya duit 100.000 ulah bebejan eta mah tuh panjurik duitnya biasa tuh pinter ayo nu saeutik bebeja anu loba entok tanya ya ulah saling mendolimi apabila kita membutuhkan satu sama lain. Awewe butuh lalaki, lalaki butuh awewe, nu bodoh butuh nu pinter butuh nu bodoh, pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat, kolot butuh budak, budak butuh kolot. Man amalan nasa falam yadlimhum, barang siapa orang yang berhubungan membutuhkan satu sama lain, falam yadlimhum, ulah saling mendolimi. Salaki ulah sok ngadolim ka pamajikan. Cerewet ke pemajikan orang. Ih, ngunahan bukan pemajikan cerewet, itu kudu meuli radio. Nya. Kitu deui pamajikan ulah sok ngadolim ka salak. Jendol-jendol ke salaki teteh. Atunya, ieu malah mantak lamun ya. Kadang-kadang jelema ngetes ka urang. Min, anaon, aju kumaha eta salaki dia. Mendingan kuari mah. Paru sok ngaji kan abi haji atuh alhamdulillah teh kuari mah ka aing teh koret-koret teuing ngaju kuari mah teu pati galak bager ja kuari mah masyaallah bae padahal encan pati ro bager kuari mah geus alhamdulillah masyaallah ja kamari ge eta ngariung jeung abi haji laju silaturahmi ka ditu milu ngaji meuni atuh masyaallah bae tah padahal mah encan pati karak saeutik lah turunna benerkeun bae heulaanan naon sababna kayak lamun ku urang dibejakeun pohara mending mun batur kieu tetangga ieu mah kalau dibeja-bejakeun min kumaha eta salaki dia masyaallah aingnya beuki heuh nyatuna kitu nya gede huapna maksudna nya golak nya anu mending lamun kieu sabar min mending mun kitu mah kumaha lamun kieu mata ke dia bareto dia kawin ka dinya aing mah teu cocok. Tah, kan eta jadi gumerang. Tuh, mantak ulah saling mendolimi. Nya. Kartos eta. Heeh, geus modalna 2. Hiji biru, 2 maruah. Biru bener bager, maruah berak. Heeh. Ai urang kadang-kadang salaki sok hayang dihormat doang. Kunaon ulang tengah hormat ke pamajikan. Ja pamajikan mah dulang sinande. Lamun neng aa. Nyai akang. Abahna ibuna makna bapana mama papa mami papi mimah atau pipah paralon ngaditu eta ieu masalah ki kadang-kadang eueuh akhlakan ji nyawa pamajikan hideung ti mana bacana geheng la ilaha illallah panak eta pamajikan gitu-gitu lamun eta pamajikan urang hideung pak mun ngahinakeun kieu tos di mana Hajar Aswad gitu kan adem ieu masalah ki jeung pamajikan leumpang ka ditu ka sawah we pamajikanna teh hareup salakina ti buri manggul pacul manggul ieu pamajikanna mau teko salakina itu mau kejo baskom ngalengke kana pager ceos bemuat bati palabah nyengak ke irung salaki cek salakina hangit amat ya puak juri pamajikan ge hendak eta pak ai cenah puak juri ai kitu kaambu ku congor bagong cenah tah sabab puak juri bener ai tah mah kieu
ceos muak ai cek salah kita sengit amat ya angin talatah pugu ngirim ke non kambe tak kan adem eta ditu nanya guys sing balaga rumah tangga na opan neng ratunya KBG ada ta rumah tangga pasti aya percobaan pasti aya guncangan hadapi ku urang nah dengan bersabar hadapi ku urang segala masalah kula launan ditelaah heula ulama yang ambil keputusan tepaga puguh musyawarahkan secara baik da urang mah seueur kawauh ieu nah ieu pala hadirin non hadirat geus mun hayang rumah tangga nu endah 2B tadi tah biru maruah biru bener bager maruah berakhlak insya Allah panginten sakitu anu kapihatur muga-muga aya manfaat 3:04 lah hadirin da kuring mah bade teras ka Tangerang ya atau kerpeting ti perweh langsung isuk-isuk di Malingping tadi beres di Malingping terus kula ka dieu peuting ieu neuk ka Tangerang laju bae pan pikiran dan kesarala bu mana teuingnya ayo aing geus boga rasaan bu cenah isuk lumpang tos dohor ceramah bu atuh laju bae pan kadang-kadang bib tatang ngomong kieu ha cenah deuleu cenah eta kaji Jamal deuleu cenah wah mau bulan Rajab begitu sampai karuah kuat terpere bu isu gelompang bagi berang edan bu cina datang di berang edan ayo ceramah dia nu edan gitu kan ya tagas mudah-mudahan atau perkumpulan orang-orang di dia mudah-mudahan singa dipaparin taufik hidayah ku Gusti Allah diampura dosa orang panjang umur pangijeng Ramadan amin ya rabbal bisa ibadah di bulan Ramadan amin ya rabbal Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Aliyil murtada wa Fatimataz Zahra Allahumma rzuqna wa lahuma dzurriyyatan thayyibah Allahumma ambitna wa ambithuma nabatan hasana Allahumma ahyina wa ahyihima hayatan tayyibah fid dini wad dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sok turutan kuring bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tepati-pati di tempat aya perkumpulan anu bagus ditutup ku doa anu tadi tungtung maca sholawat kaluar ti dieu ku Allah kabeh dihampura dosa sakitu nu kapiatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi huwa likulli amrin miftah. Salatan wa salaman
daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was sabah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala al ulama fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh. Ngenahan teh nyaho ieu kadang-kadang jeung henteu mah sanajan teu bisaeun geh gitu. Al mukarramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, sadayana para kiai para sepuh anu ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun. Bil khusus al mukarram abi guru urang sadaya selaku pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah. Guru urang al mukarram al Ustad Sobri sareng para kasepuhan anu sanesna, urang daroakeun mugia sadaya guru-guru urang selalu Allah berikan kesehatan lahir batin, diparanjangkeun yuswa anu barokah. Pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat, terutami pisan Sohibul Bait Bapak Haji Nanang sakeluargi, berikut kedua mempelai saderek Opan sareng Neng Ratu. Urang daroakeun mudah-mudahan atuh ieu Sohibul Hajat ku Allah dipaparin kesehatan lahir batin, dipanjangkeun umur. Kedua mempelai muga-muga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, panjang jodoh, terutama ieu panganten sing jadi panganten super, sakali asup langsung namper. Ulah diengkang kedei opannya meninggal boga anak pang dewasa boga anak mah aya paribasa kolot kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Kacai sok daek mandi kadarat sok daek salat. Eta mah paribasa kolot ngomong gitu mah ari harti nu sabenerna mah kieu ieu eta. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak, lamun neng tengah peuting ngarasa nyeri singkade ulah ngagoak gitu maksudna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah ieu mah ngahibur bae kaca derek opannya. Alhamdulillah wargi urang dulur urang sadarek opan anu kamari atos akad nikah. Tah ieu di antarana undang-undang Allah teh pertikahan. Para hadirin, pasti setiap perintahan Allah ngandung hikmah. Geus ieu pertikahan teh henteu sembarangan. Aya ti kampung kurna ketika Nabiullah Adam nikah kapungkur sareng Sayyidatina Hawa, ditikahkeun ku Gusti Allah di surga. Begitu Allah ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam, didamel Kangjeng Nabiullah Adam tina 60 warna tanah, tina 60 warna cai. Begitu didamel Kangjeng Nabiullah Adam,
Allah ngadamel Kangjeng Nabiullah Adam secara rupa sekaligus. Innallaha ta'ala khalaqa Adama ala surati. Allah ngadamel Nabiullah Adam teh secara rupa sekaligus Kangjeng Nabiullah Adam. Ai urang mah make proses, ilah make pertikahan. Begitu pala hadirin Kangjeng Nabiullah Adam jalan-jalan di surga ngahuleng kesepian. Akhirna Gusti Allah nyarekeun deui ka Nabi Adam didamel tina tulang rusuk palih kiri Nabiullah Adam ibunda Sayyidatuna Hawa. Geus ieu awewe mah dijieuna tina tulang. Ari tulang telok lempeng rata-rata barareng. Geus rata-rata ieu nu ngajak bengkok mah biasana awe tah. Ngan ieu kumaha carana ngalempengkeun tulang supaya lempeng ieu tulang nu bengkok ulah sakaligus. Kudu lalaonan sebab tulang margas. Bisi potong kitu deui neuk ngabina rumah tangga teh ajang opan lalaunan kenalkeun heula ieu ituna rapikeun heula kos kumaha ieu hayangna teh kumaha tah akhirna didamel Siti Hawa. Begitu didamel dihudangkeun deui Nabiullah Adam. Begitu dihudangkeun Nabiullah Adam kaget. Nabiullah Adam digigireun manggi awewe meuni geulis. Geulis. Aku geulis. Masya Allah Gusti anu agung kupohara eta geulisna Siti Hawa. Kan manusia dibere akal, dibere syahwat ku Allah. Condong Nabiullah Adam bogoh ka Siti Hawa. Cek Nabi Adam, "Neng, ari neng saha?" "Abdi Hawa." "Ari kakak saha?" "Atuh kula Adam." "Atuh neng ka dieu." Cek Siti Hawa, "Atuh kakak bae ka dieu." "Atuh siapa takut?" cek Nabi Adam. Diteangkeun ku Nabi Adam tamantak di mamana ge anu sok nganjang mah lalaki ka awew kitu. Ai kuari mah tibalik pan ari baheula mah eta kotok sieun ka careuh, ari kuari mah ieu careuh jeung kotok sok musyawarah di parapatan. Ya Allah pala hadirin tuh begitu ka dia cek Siti Hawa diteangkeun ku Nabi Adam rek dirangkul jageulis ieu cek malaikat Jibril stop anan malaikat engke heula Adam kudu halal kudu nikah Nabiullah Adam para hadirin wal hadirat jeung saha jeung Siti Hawa kalayan emas kawina maca sholawat kajunjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Dam cek Gusti Allah baca ya sholawat emas kawina cek sawareh ulama baca dam ieu sholawat 500 kali satu napas. Nabiullah Adam tekuateun ngan kuat 300 kali nu 200 kali deui mah dihutang mantak wajar mun aya emas kawin dihutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam. Geus ieu awewe neng geulis balager mun bisa mah ieu emas kawin salawat bae ja emas keur mahal kuari mah aya ge nu rada murah de Mas Pardi Mas Bejo eta mah 80 kilo segala emas nu eta mah. Geus mun bisa mah ieu emas kawinna teh awe ulah kedelaga lah mun bisa mah sholawat bae akur pemuda. Kahayangna kumaha mah teh gablek duit ieu. Asa dipangmeunang gentungtungna ieu. Tuh, Masya Allah baca dam
500 kali tekuatin pala hadirin Kangjeng Nabiullah Adam ngan kuat 300 kali nu 200 kali di hutan. Masya Allah geus ieu pertikahan teh ya geus aya ti dituna ti saha ti zaman Kangjeng Nabiullah Adam minas syariatil qadimah ti kawit Kangjeng Nabiullah Adam alaihis salam. Nah iya tah iya pertikahan pasti ngandung hikmah jeung rahasia. Tak iya beda antarana ieu paedah-paedah nikah rek dicaritakeun ku kuring. Aya tujuan nikah, aya paedah nikah sami jeung tujuanana. Pala hadirin sadaya, aya apatun nikah, pancabahyana nikah, aya. Setiap senang, setiap bunga pasti aya susah. Setiap susah pasti aya bunga. Moal kumpulnya susahnya bunga moal. Setiap bunga susah nu eueuh. Setiap susah bunga anu eueuh. Gitu. Tah, sabab ieu ilmu, harta, banda, jabatan teu dibikeun ku Allah ka manusia kabeh. Ilmu teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah ka jelema sok ayeuna ulah jauh-jauh ilmu umum be ilmu kedokteran. Kan dibagi ku Allah, ieu mah dokter jantung teu bisaeun ngubaran budug mah. Ih sok geura. Ieu dokter kulit teu bisaeun eta dokter kulit ngubaran mata mah. Spesial kulit. Ieu dokter mata teu bisaeun ngubaran jajengkoleun mah. Tuh, geus ilmu geus teu dibikeun kabeh ku Allah. Di kiai kitu deui, ieu mah hebat ilmu fikihna, ilmu tauhid nu kurang, ilmu tauhidna gagah, ilmu tafsir nu kurang. Ilmu tafsirna nu hebat, ilmu balaghah nu kurang. Balaghah nahuna gagah, ilmu sorof anu kurang. Sorof balaghahna hebat, ilmu bade anu kurang. Jadi dibagi ku Gusti Allah. Anu nyandang seluruh manusia nu paling sampurna sadunya hanya junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Geus ilmu teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah ka jelema. 2 jabatan teu dibikeun kabeh ku Allah. Itu mah bupati, ieu mah camat. Itu mah gubernur, ieu mah bupati. Moal nya gubernurnya bupati. Ieu mah abri, itu mah polisi. Moalnya abrinya polisi. Jabatan teu dibikeun kabeh. Leres gitu. Dunia ge sarua teu dibikeun kabeh ku Gusti Allah. Si itu mah imana 3 tingkat. Tingkat kahiji kotok, kadua manehna katilu beurit. Si ieu mah imana ngan 2 tingkat, si ieu mah ngan 1 tingkat. Si ieu mah make kenteng, si itu mah make seng. Si itu mah imana sekian meter, si ieu mah sekian meter. Si itu mah sawana 200 kotak, si ieu mah 100 kotak. Ciri dunia teu dibikeun kabeh ku Allah ka manusia. Naon tujuanana? Diundak usuk ku Gusti Allah supaya jadi abdan syakura, hamba nu pandai bersyukur ka Gusti. Geus nu paling ngeunaheun mah jelema mah tukang syukur. Geus. Aing ngaran syukur naon? Hartina syukur supaya geura ka harti ngobrol jeung kolot nu luhur balalat otakna. Kuari ingat engke poho. Engke poho kuari teu ingat. Tuh, aku reuta mah kabeh burungnya pohonya teu inget ieu. Tah. Hartina syukur teh intina ieu. Intina syukur mah daek ibadah. Contoh, urang boga ilmu ti saha? Ti Allah. Numerena atuh geura ka Allah keun deui ajak masyarakat sing ikhlas ngajakna ulah boga tujuanna naon abdi mah teu gaduh ilmu bogana naon dunia saha nu mere Allah mangpengker boga dunia geura ka Allah keun deui bisi kaburu dicabut kanikmatan ti Gusti Allah. Aya musola perhatikeun aya nu dibongkar masjid sumbang sakamampu urang. Ada yatim piatu atuh ku urang dibere. Perhatikan yatim piatu terutama indungna nu masih ngora. Kunaon ibu sosorian.
atunya tah abdi mah teu dititipan dunia dititipan ke jabatan mengpengker ngajabat geura kembalikan ke Allah. Loba perjuangan dina jabatan nu nyababkeun manusia asup ka surga sebab jabatan alat pancing pikeun nyokot kariduan Allah. Mungpung keur ngajabat ketika batur minta tulung urusan kamaslahatan tulungan mengpeng keur ngajab tersaeutik pajabat pamarentah anu asup ka surga gara-gara jabatan anak jauh nu nganggur kula mah cenah ilmu teu boga ilmu naon ngaranna ieu ilmu naon ngaranna batu banter cek urang batu banter kiai abdi mah ilmu teu gablek dunia teu boga jabatan teu RT acan laju mamang bogana naon tuh bodoh oh ulah leutik hate bodoh alat pancing pikeun nyokot keriduan Allah cek Allah wasilah ieu sia bodoh kudu daek tatanya kanu pinter tatanya nanu bodoh kanu pinter itu semata-mata keur nyokot kariduan Gusti anu nganggur syukuran menu aya nu penting awak jag-jag alhamdulillah gedeng deui bulan Ramadan pan asana kamari keneh bulan Ramadan ciri urang betah hirup di alam dunia gedeng deui Ramadan hanya ukur 14 poe deui muga-muga kabehan panjang umur urang panggih jeung bulan Ramadan amin eusi ta bulan Ramadan sabab minangka Ramadan tamu ibaratna urang pribumi sapoe deui ka Ramadan gogorowokan ngan caronge urang teu kadenge kieu gogorowokanna hei urang Gunung Cangri urang Batu Banter nu dadegeul cek Ramadan tadi cek ula rumah satan teu urang degel hai rumah satan teu Haji Jamaluddin ge degel keneh hei urang Batu Banter anu dadegeul woi umat anu dadegeul cek Ramadan aing datang geura sambut aing ku daria lamun daria nyambutna bener-bener aing bakal betah cek Ramadan lamun nyambutna bener tapi lamun nyambutna cuek bae maka aing ge moal betah sabab semah betah jeung henteuna di hiji imah kumaha nu boga imahna lamun nu boga imah someah tamu bakal bet assalamualaikum waalaikumsalam bapak nu ti mana pugu kula ti ditu ti Labuan oh iya robokna ka Sarman muhun ai teh saha kula pamajikanna Sarmana oh ai kakak buku Sarmin oh iya saha pamajikan kula Sarminah cenah ai kakak buku ieu babaturan Sarman ieu baheula di Kobong eta Sarman katelan ku kiai camong ieu caming oh aya ka Sarmana aya mangga kalebet calik bade ngopi bade ngeteh bade naon moal aja cai herang bae jayana ge cai herang doang ieu di dieu na ge contoh ieu terus ya Masya Allah gerak atuh anakna dititah nyokot kue ya Allah Rabbana Karim ceng bapak teh angkeun tuh keur dipipir deuleu keur melak cau geran aya tamu gitu teh angkeun Pak aya tamu di mana di Labuan oh balik bapakna mandi bersih mah saya mah cenah ge ka Sarman cenah baturan bapak oh bener ya Allah baheula mondok ya Allah di ditu di Paneglang iya caming itu camong masalah panggih mong Ming jeung CS iya cager alhamdulillah Masya Allah 42 tahun karek panggih ya Allah cenah dia maju di baheula aja goreng bae wah cenah mah bakat dia cenah Masya Allah laju anak sabaraha buku 13 boh ngilunya ya itu aja lah mobil osmak dibur bener retem jan almatan tuyul bae jan laju cenah mong laju anak sabaraha
aing 16 lebih loba horeng sarman mah. Masya Allah, robana ngobrol, ulah balik mah ngaliwat, tenang pak, pokoknya naon bae geus beuh ieu bapak atuh ieu sarman, aduh jeung bapak CS lauk mas kiai beak cenah kami duaan. Nya ngaco kaditu cacan tak eta urang teh someah nu boga imah nek nanya betah teu betah, tapi lamun nu boga imana judes nyakor nyajud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha abdi? Oh, nek saha? Ieu imana ka Sarman? Heeh. Aya teh eueuh. Ka mana? Teu nyaho. Ari balikna tahun hareup. Ya Allah, boro-boro kumere cai nita asup ge henteu. Eta betah teh henteu. Hah? Moal. Eta ge Ramadan kitu. Cek Ramadan aing geura samut. Ieu rahmat Allah ku aing dibawa cek Ramadan pikeun daria umat Muhammad. Lamun bulan biasa rahmat Allah, para hadirin, ijabah ngadoa ka Gusti Allah, pangampura Allah waktu tertentu. Tapi ieu aing datang cek Ramadan, rahmat Allah melongpong 24 jam, makbir Allah tiap detik diturunkan. Hayang naon geura menta keke diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh, geus ieu bulan Ramadan ulah dalalaworakeun. Tarawehna ulah petol. Maca Qur'ana sing rada daek. Aya eueuh ya kira-kira ya Abi Haji ya urang Gunung Cangri atawa urang Batu Banter kieu ya. Ustaz Sobri ya. Ya. Ya Allah Gusti, sakadeung di Ramadan ya Allah, panjangkeun umur abdi ya Allah, jebarkeun milik abdi ya Allah Gusti, sehatkeun badan abdi ya Allah. Ramadan ieu abdi hayang tamat Quran gampang, cara batur 3 kali 4 kali. Abdi mah hayang-hayang sakali hatam Quran ya Allah. Hayang amat maca salawat 100.000 ya Allah Ramadan ieu. Hayang amat maca istighfar 200.000 ya Allah Gusti. Aya nu kitu. Hah? Aya eueuh. Atuh pastilah potongan banget kieu mah. Min sakadeung dia puasanya, cenah anah dia. Aju dia anak dagang naon? Anak dagang seblak aing mah. Dia anak dagang naon dimsum dan naon eta nu karitu. Jakadaran kuari malah lieur kula mangabandunganana. Dia anak dagang naon? Aing dagang anu, nu dipasinikeun dagang. Nu dipasinikeun cocok podol, cocok podol. Nu dipasinikeun ya kuari ibu-ibu, Pak, maaf. Pamajikan kulang milu tuh kabeh. Pamajikan pulang ngilu, teteh kulang ngilu, adik kulang ngilu kabeh, jajeng opan eta geus asa-asa. Masya Allah, ngilu kabeh. Tadi istirahat lah di Abi Haji di ditu. Kula mah tadi Timalingping. Hari tanya ge, ibu-ibu. Eta kuari geus marali baju. Nya loba nu enggeus. Coba baju bae perlu dipikirkan. Atau kami malah laki sabodo amat. Mata ke kula mah eta be lamun lebaran teh kula mah gampang bae jalan laki mah. Berboga akal. Make kaos kula mah cangklek. Mun bade salat sunah ngiplik nyekel hihid. Kunaon cenah baji? Hareudang, baru aing teu meuli baju pan. Kaos doang anyar. Tapi awewe. Ampun. Makanya ieu bulan Ramadan teh bulan penuh banyak ampunan. Ampun pemajikan can meuli baju. Ampun anak can meuli baju. Aduh, Masya Allah. Iya bulan Ramadan. Hadirin. Ya Allah, cenah ge dosana diham pura laju eta urang cenah ge Pak di bulan Ramadan kudu kabita dengekeun ya, kabita kieu ya, harem jadah doang. Ganjaran sunnah dibalas ku Allah ganjaran fardu. Ganjaran fardu dilipat gandakan ku Allah 70 kali lip. Ya Allah Rabbana Karim. Piraku teu kabita. Laju naon cenah burung kiai nu bisa? Mamang bisa teu dek maca-maca kulu. Jawab. Enggak
Bas maca bae kulu ulah eureun ngegur bae kudu. Bisa teu maca sholawat. Baca nu pendek. Lamun urang maca kulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dibaca sakur-sakur wali anu sadunya nu tukang maca Quran hadir ka hareupeun urang. Nu tukang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tasbihna mutar. Sadunya wali nu tukang maca sholawat hadir ka hareupeun urang. Tuh coba eta ruhna halala hadir. Mantek ulah dilalaworakeun bulan laju taraweh, dengekeun tarawehna ulah kancang-kancang. Sedeng bae. Atuh kancang teuing ulah, atuh boyor teuing ulah deui panu diburi hayang modal hayang kiih batur. Atuh ulah bayar-bayar ditu. Atuh tekanna bayar teuing kula gila lanjung. Atuh kancang teuing ulah kuat balik tarawih arencok ieu jelema. Sedeng bae. Allahu Akbar. Geura atur saha Bilal, saha imamna. Lamun lamun urang bisa aya 3 ustad bagi ku urang capek teh imaman tarawih. Ih pajana meureun teu capek imaman tarawih. Ai. Sedang bae. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Aran di dinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Aran dina mustaqim ulah dina sirat. Jadi dia mah teu pantas eureun di dinya. Lain dina lebahna. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang bae. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lamun neuk sakali teu nanaon ngan lalaunan macana subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atuh mending kena sakali dumuk tapi narapi tumaninana supaya ka bawah. Sedang bae dimulai salat isya misalkan 7:30 beres taraweh jam 8 lewat saperapat sedang 45 menit aki-aki moal ongkek imam atuh gancang teuing ulah boyor teuing atuh ulah bisa diketik di kutiburi imamna. Imaman tarawih bisa kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pemuda diuk. Angkot ngetem di picung. Komo opan panganten. Aing kesel. Mana boga hanca pan mahenam. Aduh, isuk beuting teu tarawih deui, jahannak. Waladdallin. Cek pemuda angel. Geus moal beres. Tuh. Gancang teuing ulah kuat imah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemuda kuat, jajal laki-laki, kuat ngoser batur. Balik taraweh urulu be utuh keluar kabeh. Bakunaon aing mabok taraweh bangsat ieu imam cenah. Tuh, pan teu beres tah biasa. Nya, sedang bae sedang. Nah, kitab Itqan maqam ta Itqan fi ulumil Quran. Lamun aya imam taraweh cenah ge ki eta. Gancang teuing tuka tuturkeun ku masyarakat. Eta cenah ge aparat RT lurah wajib ditewak tah imam. Atuh kumaha? Atuh nyai kudu cang-cang hade bae imam kieu cek urang. Kalau teh jadi awas ulah kitu. Ieu pan penumpang diburi pan macam-macam. Ih, anu encok anu rematik. Yo, dihajar ngebut kitu. Neuk ka mana? Doang balap jeung anjing edan ieu. Nya. Tuh. Awas ya bulan Ramadan ya, ngasih masa kalian mimpi nya. Sanajan wal matul arus, ja urang sakedap di bulan Ramadan gitu. Leres teu? Nya. Nu harade ya nek bulan Ramadan nya. Ya, eta cenah ge ngalamun bae ge ngalamun kieu be ngalamun. Naumus shaim ibadatun heesna jalma anu puasa mah
munasabah orang Gunung Cangri jeung orang Batu Banter malolor baik bener sih, tapi bagusan hees tibatan nyaring ngomongkeun batur mending molor. Mantak eta mun bisa mah Bu nya lamun bulan Ramadan ka pasar tak ka mana bae teteh ieuna diburangketin ieu make beubeur supaya lo ngomongkeun batur. Sabab naon atuh beak eta amalia geus ti beurangna nempo Quran teu bisa cenah kiai kula mamacana polototan bae meunang ganjaran kebet-kebetkeun meh kieu sapoe 30 kebet kieu deui kieu deui meunang ganjaran menang sabab aya 4 benda ditingali hukumna ibadah. Hiji an-nadru ilal Quran ibadah nempo kana Quran hukumna ibad nempo doang ari bisa mah baca gitu. Heuy teu bisa cenah Quran naon nu bisa tadi teh bisa na bismillah baca bismillah bisa na kulhu baca kul cenah kitu. Naumu shaim ibadatun wasum tuhu tasbihun ngahulengna jalma nu keur puasa mah sarua jeung maca tas ngahuleng bae kieu cek pamajikan aku nanti bapak dia cenah ngahulang bae doang kotok lesung bae doang kotok kuteteh lah kotok gering henteu cenah ngulang bae kieu orang tos dicare kanan mantake ya ibu-ibu wayahna ari eta kasalaki ulah care kanan ulah rosa teuing lamun ibu nyare kanan kasalaki rosa teuing engke salaki ibu doang kotok gering doang kotok kuteteh lo palanga pelongo begila anga ongo tepuguh doang ada kotok ada gelap tengah poe teh ya awas mantak iya pamajikan teh ya kudu jadi pamajikan pendingin ulah jadi pamajikan bensin. Mudah-mudahan iya istri jang opan ya istri A opan ya neng ratunya neng sing jadi pendamping waduh istri pendingin bukan jadi istri bensin ngeduruk ke salaki ulah contoh salaki durder pasea jeung saha jangan dijelema ieu tak tepak ku pamajikan ulah pak ulah dilawan meunang ge teu sohot neukna antepkeun lamun dilawan urang sarua edana geus neuk naon ulah atuh kumaha cenah ajak kesel mah entong eta piribu teu neuk naon tuh diparepes ku pamajikan eta pan ngeunaheun adem ka salaki akur teu pak ieu mah lain pamajikan nah cenah kumaneh paseanya oh laju kuman teu dilawan tah cenah izin ngaraba kanjut kunaon doang dia laki lawan bil perlu jeung kami turun eta pamajikan bensin eta nu kitu ngaduruk ka salaki ulah nya nengnya justru ya di bulan puasa ya di bulan puasa ya tah salaki teh kudang pak taraweh wayana ka masjid urang ieu geus kol buduga belekais tereh malalod taraweh ulah sampai tinggalin Masya Allah tapi aya di Batu Banter di Gunung Cangri mah boh atuh insyaallah tuh urang di maka sohor di baheula ge nya urusan taraweh mah kitu kabeh ngaredul ibu taraweh di mana ibu-ibu osokna urang dia mah di musola apa di majelis taraweh nu bener tarawehna ulah sok lalagaan kadang-kadang eta ibu-ibu kuari mah lagi aneh neuk taraweh barang hakan teu kaharti kula mah nu hade tarawehna nu bener tarawehna tah geus bulan puasa mah ibarat tamu ketika teh bulan puasa teh sapoe di kelebaran kumaha cek Ramadan sampai di kelebaran gugurowokan di Ramadan hei umat Muhammad selamat tinggal pitutan pileleyan paturai patepang aing tebetah cicing di dia sabab sia narima aing cuek cek Ramadan aing diantepkeun dia taraweh ngan 3 poe cek Ramadan dia maca sholawat
bebenangan saeutik dia maca istighfar, bebenangan saeutik boro-boro ku maca Quran, aing teu betah cek Ramadan. Lamun dia panjang umur bakal panggih di jeung aing, lamun dia pendek umur tunggu penyesalan. Masya Allah, sakitu eta Ramadan dengan Masya Allah. Hei. Terus. Nah. Kau mah aya jang opan mah panganten anyar ieu nya. Beuh panganten anyar apa ngeunah-ngeunah we. Masak teu nyaho ambe dahar. Aya panganten anyar keneh mah adi ipar ngahomrat. Dulur ipar ngahomrat. Tetangga ngahomrat. Bager keneh panganten anyar euy. Nyebut tangge AA II batan. Gitu. Panganten anyar mah kumaha nya? Masyaallah. Kabehan pernah ngarasakeun ieu nu geus mah gitu. Masyaallah pan indah nu aya. Panganten anyar ngobrol. Masuk kamar sarareungit. Panganten baru ya, Pan. Ieu mah opan panganten baru ngah. Geus eta ngabuang mudop ileh eta. Panganten baru eta abaji eta. Baru mudop ngah. Mabni sukun mahajan mudop ileh baru ngah. Nah. Urang mah ye panganten bari eta ge sarua ngabuang mudop ileh. Bari mudop ngung. Mabni sukun mahajan mudop ileh. Bari ngung urang mah. Dale. Panganten anyar mah nek puasa kieu atuh teu bingung. Jadi jamin keneh ku kolot tidur di ditu. Bener tak? Jajal urang. Waduh. Masuk kamar panganten baru. Sengit. Masuk kamar dulu panganten baru. Seng kembang melati. Asup beh. Ka kamar panganten baru tut. Hieng bau balsem. Seak bau seureum. Budak heuh. Tah makana ya nikah teh ngabogan paedah ya urang bahas bae saeutik nya jam sabaraha ieu jam 3 naon nabi jam 1 deui laulah ima atuh ngahibur opan be jarang ngahibur ka Haji Nanang masyaallah kuduna mah peuting laju kulana jadwalna ka ditu ka parwe laju pageujeut ka ditu Gituun ka haji kebelah tuh sunatan incu tak embung cenah buh kulak waktu bisa es. Cek Haji Nanang barang ngadenge cenah dibatalkeun gitu ku abdi. Kula teu bisa es. Kunaon kitu ka haji atuh bareungit cenah. Geus ieu bae ngabahas ieu panganten mah ya. Fawaidun nikahi ghadul basari tahsinu farjin waraja naslin durri tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh alal ibadati kadza istirahatuh kudu nama ibu ge mun nimang anak ku sholawat ku sairan gitunya kudu nama gitu tah nimang-nimang anak teh ya kadenge pan sholawatan reup anakna hees nur Kangjeng Rasul asup kana hate anak urang gitu asok nimang anak sholawat ya mah nimang anak nang ulung teuing nang elang teuing nang bintang teuing ari Aceh ngalakasa bapak hideung emah hideung ku maneh meuni geuneuk la ilaha illallah Bentuk ngalak asaha kumana hidung pamajikan gonok ieu nya aya di denu hidung lah urang dia malain hidung ya ngan kurang putih doang jalah teuing teh syukuran bae salaki cenah urang hidung wios nu penting mah hatena bersih ibadahna raj jang naon nu putih ge aya degeul mah mana kena nu hidung rajin dodol Garut ke langit dari hidung mah jeh benar betul apa tidak atunya salaki ibu cenah hidung leus teuing syukuran bae nuhun Gusti abdi mah kuari boga salaki hidung alhamdulillah kinaeun boga salaki hidung mah angel keblok leutak nang leuk 2 cm kuat teu kanyahoan
Kuideng ieu Masya Allah laju eta salaki abdi mama teh mana nyawa kulit tidak make baju beli beureum mah doang cangkang tangki lah cenah. Kontras. Masya Allah baik kamari ge ngariung cenah kanu ka haji ka haji nanang cokot berkat 13 teu nyaman jah hideung ieu bau. Ai kuideng. Terus pawaidun nikahi wallahu alam barodi. Ari pirang-pirang faedah nikah cek ulama. Hiji godul basor. Ngajaga maksiat mata. Ieu biang keladina urang timbul sawat gara-gara neuleuh. Hayang imah gedong gara-gara neuleuh. Benar. Hayang ganti mobil gara-gara neul. Neuleuh hayang baju potongan ge gara-gara neuleuh dina TikTok. Eta TikTok singketan tai pitik jeung tai kotok. Coba eta gara-gara neuleuh. Coba kadang-kadang kata pemajikan, "Pak, kudu mikir hirup mah." Dala tuh batur dala. Ih, cerita lagi atuh ka dala ku aing teu buta teu naon. Dala tuh batur mata tangga kawin garak 2 tahun ieu mana 2 tingkat masyaallah warung meuni gede, motor 3, la ilallah aing mah teu baheula sakikina bae. Nek naon ngabanding-banding dunia batur. Eta nu kitu teu daek jadi abdan sakura. Sakieu ge mama mah alhamdulillah Pak, boga salaki bapa masyaallah. Geus teuing batur mah gajina ratusan juta ge, tapi mama mah senang hate. Boga salaki bapa, unggal poe panggih bae jeung bapa. Jaga we tukang bas. Berangkat isuk, balik sore. Panggih mata ke anak kuat ke-12 jak panggih dipanggih deui. Atuh itu mah tulah nu beunghar teh atuh mah nama anak nangan 3. Jadi jauh ya gawena, jarang balik pan. Ari mah kuseri mah gok deui. Atuh jios deui pan tungtungna eta. Alhamdulillah mama atuh sakieu imah teu kabocoran. Aya kamar 2, kamar kahiji cenah urang, kamar kedua anak 18. Kok ditumpuk alabatan lauk bandeng bae. Atuh syukuran jangan geunah eta jadi jelema tukang syukur mah, benar. Masya Allah, Rabbana Karim. Ya. Guys, iya mata horeng biang keladi. Timbul perzinahan gara-gara neuleuh. Timbul syahwat, timbul segala hayang anu dala jelema buta moal boga hayang. Sok nu buta. Woi, deuleuh imah meni bagus jago goreng peng teu kadeuleuh ieu. Woi, bikin meni geulis lah, dah sabae aja. Atuh teu kadeuleuh cing. Tuh, geus ieu mata teh orang biang mah. Mantak ya, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zina? Dari mata turun ke kanzut. Eta gara-gara neuleuh. Ih, atuh gara-gara neuleuh hayang anak gara-gara neul. Tah mantak ieu opan, ku ari mah opan geus gaduh istri ieu pan. Pannya, masyaallah. Bu, masyaallah pan, ku ari mah opan asal neuleuh di jalan Nurada herang. Lah, herangan pemajikan aing. Kudu kitu, kuduna. Bau pemajikan aing teh pokona baiti jannati, rumahku ialah surgaku, poponira. Tuh, nyangga tujuan nikah hiji ngaraksa maksiat mat. Nu kadua ngaraksa parji. Makana cek keterangan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Halalkeun parji-parji anjeun make kalimat Allah nyatana nik. Enggeus kamari beres akad nikahna beuh sakali tokcer sadar langsung alhamdulillah. Kamari atos jak kuring ngiringan ngahadiran masyaallah. Tah nikahna teh kamari atos. Bo, geus eta teh ngajaga parji urang. Tah melalui pertikahan. Jadi halal ku ari mah. Geus ieu ibarat motor teh mah opan ieu. Mun motor teh mah geus komplit aya SIM, aya STNK, aya BPKB nya. Naon SIM? Surat izin marende.
mau dicurigai eta lantaran geus aya SIM STNK na aya naon STNK surat tanda nurunkeun kokolor bebas BPKB nage aya naon BPKB bukti pengendara kendaraan berbulu gua rima pan geus boga motor buluan gua rima bebas pulsa mantak lamun awewe lamun geus dibeli ku urang halal make kalimat nikah ngaranna kumaha kitu nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum nisaukum ari pamajikan anjeun ari awewe anjeun harsul lakum eta teh ibarat sawah anjeun fa'tu harthakum pek ku anjeun eta sawah geura pacul ari macul sawah mah atuh kumaha nu boga bebas ieu aturan macul mah cenah kula mah maculna cek opan teh ngeureuyeuh bete handap heula atuh mangga cenah imah maculna teh nek tiluhur bae ngarayap jobal nu berenjil diratakeun atuh mangga cenah imah maculna nek langsung ke tengah bae monggo cenah imah maculna nek tiburi mangga itu sieun ka pacul mah bebas halal Masya Allah mata gerak rawin nugus mampu mahnya tuh Masya Allah berata tujuan nikah paedah nikah gitu ngeraksa zina mata ngerasa parji kadituna hayang ngabogaan katurunan anu saroleh tur saroleh amin amin nah opan nu lobanya anak mun bisa mah 17 gitu ngeunaan boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu jangkung bae kena lawang ben notong nahan bukan loba mah nu pendek bae aya dipoto bete beunang huluna deui aya ku pendek asal dipoto kudu make bangku saya tah mah nu gendut bae aya kena lawang bae melang nu kuru bae aya ketiup angin bae labuh ngeunahan bukan loba mah nya tah ieu wasilah anak lob tuh iya hayang boga katurunan anu sarolatur solehah nya kitu deui nikah teh ngabersihkeun hate tina pemikiran nu teu parugu bener baheula pengahayal anu ayeuna mah geus nikah masyaallah alhamdulillah tinggal ngadoa ka Allah istri abdi sing solehah abdina ge sing soleh ya Allah kitu nya geus jaga dina rumah tangga teu kudu loba ya mere bekal maka opan kumaeng rumah tangga sakinah teh kudu loba modalna 2 sabaraha cenah hiji birru 2 maruah birru bener bager maruah berakhlak lamun jelema geus bener bager berakhlak atuh cager ka dituna pedagangkah dia pejabatkah dia petanikah dia ustadkah dia ari maruah birru jeung maruah bener bager berakhlak tuh makana cek Nabi man amalan nasa falam yadlimhum barang siapa orang yang berhubungan satu sama lain membutuhkan awewe butuh lalaki butuh awew awewe butuh lalak ibu butuh teh ka lalaki berarti bener jujur ya gitu mah Pak orang butuh teh ka awewe atuh jelas lah butuh jasa awewe teh masak pinter nanaon ge pinter gang mah masak pinter maling duit salaki pinter deh bo lamun ibu ndeknya sebaju salaki kodokan helan kantong nata bisi aya duit 2000 bebeja Pak hampura tadi na kantong aya duit 2500 kumaha dicanda kitu eta jujur kayak isuk penting isuk kendeunya aya duit 100.000 ulah bebejan we eta mah tuh panjurik duitna biasa tuh pinter ai nu saeutik bebeja anu loba entok tah nya ya ulah saling mendolimi apabila kita membutuhkan satu sama lain awewe butuh lalaki butuh awewe nu bodoh butuh nu pinter butuh nu bodoh pajabat butuh rakyat butuh pajabat kolot butuh budak butuh kolot man
amalan nasa falam yadlimhum. Barang siapa orang yang berhubungan membutuhkan satu sama lain, falam yadlimhum, ulah saling mendolimi. Salaki ulah sok ngadolim ka pamajikan. Cerewet ke pamajikan orang. Ih, ngunaheun buka pamajikan cerewet, teu kudu meuli radio. Nya. Kitu deui pamajikan ulah sok ngadolim ka salak. Jendol-jendol ke salaki teteh. Atunya, ieu malah mantak lamun ya. Kadang-kadang jelema ngetes ka urang. Min, anaon, aju kumaha tes salaki dia. Mendingan kuari mah. Paru sok ngaji kan abi haji. Atuh alhamdulillah we kuari mah ka aing teu koret-koret teuing. Maju kuari mah teu pati galak bager ja kuari mah masyaallah bae. Padahal encan pati ro bager kuari mah geus alhamdulillah. Masyaallah ja kamari geta ngariung jeung abi haji laju silaturahmi ka ditu milu ngaji meuni atuh masyaallah bae. Tah, padahal mah encan pati karak saeutik lah turunna. Benerkeun bae heulaanan. Naon sababna? Kayak lamun ku urang dibejakeun pohara mending mun batur kieu tetangga. Ieu mah kalau dibeja-bejakeun. Min kumaha eta salaki dia. Masyaallah aingnya beuki ih. Heuh nyatuna kitu. Nya gede hahuapna maksudna. Nya golak nya anu mending lamun kieu sabar min. Mending mun kitu mah kumaha lamun kieu. Mata ke dia bareto dia kawin ka dinya aing mah teu cocok. Tah, kan eta jadi gumerang. Tuh, mantap ulah saling mendolimi. Nya. Kartos eta. Heeh, geus modalna dua. Hiji biru, dua maruah. Biru bener bager, maruah berakh. Heeh. Ai urang kadang-kadang salaki sok hayang dihormat doang. Kunaon ulang tengah hormat ke pamajikan. Ja pamajikan mah dulang sinande. Lamun neng aa. Nyai akang. Abahna ibuna, emakna bapana, mama papa, mami papi, mimah atau pipah paralon ngaditu eta. Ieu masalah ki kadang-kadang eueuh akhlakan nih. Nyawa pamajikan hideung, heh ti mana bacana geheng. La ilaha illallah. Panak eta pamajikan gitu-gitu. Ih. Lamun eta pamajikan urang hideung Pak mun ngahinakeun kieu tos di mana Hajar Aswad gitu kan adem ieu masalah ki jeung pamajikan leumpang ka ditu ka sawah we pamajikanna ti hareup salakina ti buri manggul pacul manggul ieu pamajikanna mau teko salakina itu mau kejo baskom ngaleng ka kana pager ceos bemuak bati palabah nyengak kairung salaki cek salakina heh hangit amat ya puak juri heh pamajikan ge hendak eta Pak ai cenah puak juri ai kitu ka ambu ku congor bagong cenah tah sabab puak juri bener ai tah mah kieu ceos muak ai cek salakina seungit amat ya angin talatah pugu ngirim ke naon ka ambe tah kan adem eta ka ditu nya geus sing balaga rumah tangga na opan neng ratunya kabeh ge ada ta rumah tangga pasti aya percobaan pasti aya guncangan hadapi ku urang nah dengan bersabar hadapi ku urang segala masalah ulah launan ditelaah heula ulah main ambil keputusan teu pagapuguh musyawarahkan secara baik da urang mah seueur ka wauh ieu nah ieu pala hadirin wal hadirat geus mun hayang rumah tangga nu endah dua be tadi tah biru maruah biru bener bager maruah berakhlak insya Allah panginten sakitu anu kapihatur muga-muga aya manfaat setengah opat ulah hadirin da kuring mah bade teras ka Tangerang ya atau kerpeting ti perweh langsung esuk-esuk di Malingping tadi beres di Malingping terus kula ka dieu peuting ieu neuk ka Tangerang laju bae pan pikiran dan gesarala bu mana teuing nya ayo aing geus boga rasa nih bu cenah isuk lumpang tos dohor ceramah bu atuh laju bae pan kadang-kadang bib tatang ngomong kieu he cenah deuleu cenah eta kaji Jamal deuleu cenah
Wah mau bulan Rajab gitu sampai karuah kuat perpere. Bu isu gelombang, bu bilang edan. Bu cina datang di bilang edan. Ih ayo ceramah dia nu edan gitu kan ya. Tages mudah-mudahan atau perkumpulan orang-orang di dia, mudah-mudahan singa dipaparin taufik hidayah ku Gusti Allah, diampura dosa, orang panjang umur pangijeng Ramadan. Amin ya rabbal. Bisa ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Aliyil Murtada wa Fatimataz Zahra. Allahumma rzuqna wa lahuma dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ambitna wa ambithuma nabatan hasana. Allahumma ahyina wa ahyihima hayatan thayyibah fid dini wad dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sok turutan kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tepati-pati di tempat ayat perkumpulan anu bagus ditutup kudu anu tadi tungtung maca sholawat kalau arti dia ku Allah kabeh dihampura dosa. Sakitu nu kabeh atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.